Batal puasa jalma sabab murtadna, kaya keur puasa sujud ka berhala. Oge batal puasa ku heb jeung nifas, di awewe saku maha entos jelas. Nya kitu batal puasa ku ngajuru, rek di kasur di kamar tawa di juru. Oge batal puasa ku sabab edan, sanajan sakedeung pisan eta edan. Oge batal puasa ku sakalorna, cek budak mah epilepsi tah ngaranna. Jeung batal puasa ku sabab wereuna, weureu anu dihaja-haja timbulna. Lamun eta weureu sapanjang poena, teu cager-cager nepi waktu magribna. Tasadayana anu tos ditataan, eta puasana wajib dikodoan. Kodo dina bulan-bulan satuluyna, tingawitan bulan Syawal saterasna. Nu batal ku sabab murtad mah dikodona, eta wajib nalika Islam deuna. Nu batal ku sabab edan mah kodona, eta wajib nalika cager edana. Kitu oge mun dihajatah edana, nu teu ngahajan teu wajib kodona. Terima kasih banyak kepada semua atas dukungan dan supportnya.